warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, tepang deui sareng simkuring, Saila Purnama dina Warta Sunda dinten ayeuna. Dinten ayeuna abdi bade ngawartoskeun kaayaan penting nu lumajeung di Kota Bandung. Nyangakeun wartana. Bandung, kaping 20 Mei 2025, kajadian Seuneu Ageung lumangsa di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung dina waktu beurang tadi. Seuneu asalna tina hiji tok ruko tuluy sumebar ka imah-imah warga sabuneureunana. Patugas pemadam kebakaran langsung sumping make 10 unit mobil damkar pikeun mareuman seuneu. Saenggeus sababaraha jam perjuangan, seuneu tiasa dipareuman kalawan tuntas. Sanajan teu aya korban jiwa, sababaraha imah warga rusak parah pikeun ancur hang.